tah dengekeun ku gegeber sia bebal sia teh gara-gara sia ngahina fisikna si Badru deuleu ku sia tuh indungna anjing anu ngalahirkeun nepikeun kaceurik asa dihina goblok saha nu hayang atuh boga anak cacat koplok tapi ulah sok ngaharina goblok tah lamun geus hiji kolot ceurik goblok tinggal nunggu we sia teh karma ka sia anu ngahina anjing eta teh ibu seorang ibu anu ngalahirkeun anak paeh jeung hirup goblok ayeuna boga anak lihina kumaha mun kajadian ka indung sia koplok aing mah sakadar ngabejaan tah dengekeun nepikeun ka indung si Badru ceurik anjing aing ge ngarasakeun kumaha lamun indung aing kawas kitu koplok kudu malikir sia teh lamun ngomong teh babal teh ceuk aing ge naon ulah poho ngopi lamun geus ngopi mah sugan we otak sia teh ulah kitu-kitu teuing ahlak sia teh ameh ngeunah koplok